Hajuk batasan kaya teh nu mana? Batasan kaya teh nu boga duit sabara duit. Lantaran kadang-kadang nyana naik Mercy jak hutang na mah ambalaya. Ambalain mata kurang mah teu serap kanu sok make mobil herang-herang teu serap aing mah. Teu serap. Teu mah lain kunanan barang nyana ngobrol dasina mengambai ka handap barang ngobrol dari mana, Pak? Saya dari Jakarta, Pak. Waduh, ieu cak aing bos ya kajian. Ada apa ini, Pak? Begini, Pak Kiai, saya ini waduh kelibat utang. Nah, iya. Nyolong bade ya, nyolong bade. Beda. Aya nu naik sepeda dong. Gubrak we. Oh, standaran aja sepeda nage. Gubrak we darepeun imah. Wah, ieu budak di mana ieu? Normal henteu. Waalaikumsalam, Kiai. Salam. Enak je. Kula tong jual dangder. Waduh, alhamdulillah laku gede Kiai. Sebenarnya saya laku gede. Buka duit 3 juta jang Kiai 1 juta. 3 juta bae. Seserian. Ya, tupanya teh pohar eta nu begitu. Dibandingkeun jeung nu bos. Begitu balik nanti kalau saya udah kebayar utang baru si dekat tangkorak sia. Geus kumaha sia bae itu mah nyokot nyongol mere nyarita sodako guys. Jadi mah embung ieu diberek kudu boga hutang saya. Sebab mun urang diberek kudu boga hutang haram. Kiai ustad dibere duit kudu boga hutang hukumna haram. Sebab mereka urang mangan saukur sunah, ai ka ditu mayar hutang wajib ninggalkeun nu wajib ngalaksanakeun sunah. Kiai na moal khusus ta salatna tah. Tah itu tah. Antak cak kiai aing malah yang nyahoin merena boga hutang ban teu. Emang kiai Golkar mah kitu. Entak lo bapak nyakit ke di akhir zaman mah kuari teh kiai diberian kudu ngeridit. Pan eta boga hutang. Boga hutang tah, boga hutang tah. Di kiai na dibere. Mantap begitu didahar ku janjing anak pemajikan. Salatna masyaallah teu khusyuk jasa sebab nyana dibere haram narimana. Tuh, kos kada itu masyaallah. Harare sih jasa yang nu halal teh. Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma ya qadiyal. Wallahu a'lamu bimuradihi la yu'akhizukumullah. Celi urang diisian ayat-ayat suci Al-Qur'an mah beda. Ajutara runduh bae. Lain cara diisian kuronggeng. Kuronggeng mah masya Allah buringas atau kusinde. Yang diisian ku ayat maju bae lah. Eta teh beda awak kurang. Komo mun maca sorangan nyeri awak. Kurang sia itu paragal tas maca Quran yang nyeri awak. Awak kurang di kurang kos kitu nya. Bicara atas ngadanya gendang dutan teh bangun salega. Insyaallah ya awak. Kadana cara para ulama mah para wali macana teh jam 3 maca Quran. Oh, di Cikupa aya nu maca jam 3. Oyak dunia. Insyaallah jam 3 kakarak balik citra. Balik citra teh jam 3 boro-boro maca Quran. Tas neuleuh anting nu bode teh atuh. Coba ya celi urang geus lah dipaksa ku urang keuna ngadengekeun Al-Qur'anul Karim. Masyaallah. Saburup dibayarna 10. Lamun nu tunduh potong 5. Anu hees mah malaikat rahmat gergeteunnya sih malaikat rahmat kunaon ieu urang ngabentuk mah modar teh moal ieu. Malaikat rahmat. Aduh, beda ingat ngaji terepere mah kieu cara. Lain deui. Hawana geus hawa bulan puasa. Wallahu a'lamu bimuradihi la yu'akhizukumullahu billagwi. Oranana ngal hukum ing sira kabeh sapa Allah. Bilagwi alkaini kalawan laga kang tinem
fi aimanikum ing dalem pirang-pirang sumpah sira kabeh. Wa ma yasbiqu ilaihi lisan min ghairi qasdil halafi utawi ieu lagwi iku barang kang katelanjuran ilaihi maring sop apa alisan lisan saking ora neja sumpah ka qaulil insani kaya ucapan manusia ucap ing lapan la wallahi wa bala wallah ora demi Allah wa balalan sumuhun nggih wallah demi Allah walaki yu'akhidhukum lan tetapi ningalap hukum ya Allah kum ing sira kabeh kalawan barang kang ngabundelaken sira kabeh bitakhfif wa tasdid macane kalawan den entengaken bima aqadtumul aiman wa tasdid ditasdidkan bima aqadtumul aiman mana wa fi qiraati lan iku ing dalam qiraat suwiji utawi lapan aqadtu ya lipat al aimana ing pirang-pirang sumpah alaihi ing atase bi an halaftum kalawan yatasu qasdi saking cak fakafaratuhu maka utawi kafarate yamin al yamini tegese sumpah idza halastum fi tatkala ngarumpak sira kabeh tatkala nyorang sira kabeh idza halastum kala ngalakon sira kabeh ing nabrak tatkala nabrak sira kabeh ing dalam dia kumaha bae itu ya ta'amu asharati masakin iku aweh pangan ing 10 pirang-pirang miskin mantak lalaunan ieu mah patali jeung hukum hese asal patali jeung hukum bae sing hade lain deui likulli miskinin mudun iku tetep kadue saban-saban wong kang miskin utawi sak mud min ausati ma tut'imuna min saking kang sedengane barang kang aweh pangan sira kabeh minhu saking ahli kuming pirang-pirang ahli sira kabeh ay aqqa sadahu wa aglaba tegese kang sedengane ma tut'imun lan kang kaprahe ma tut'imun la'alahu ora kang luhur ma tut'imun wala adnahu lan ora kang leuwih handap-handape ma tut'imun bisa bacana gitu gitulah au kiswatuhum atawa iku angguan ing asyarat masakin bima yusama kiswatan kalawan barang kang den arani yauma ing kiswah ing angguan ka komisin kaya baju komis wa amamatin lan daster zarin lan tapih wala yakfi daf'u ma dzukira ila miskinin wahid lan ora cukup apa ngawehkeun barang kan wis tutur ya maring wong kang miskin kang suwiji wa alaihi syafi'i lan iku tetep ing atase gaul wala yakfi tawi imam syafi'i au tahriru raqabati atawa iku ngamerdekakeun aitsku tegese ngamerdekakeun kaula ay mukminatin kang mukmin kama fi kafaratil qatli wa zihad
kaya barang kang tetep ing dalam kafarat qatli ngebunuh lan supata zihar hamlan lil mutlaqi 'alal muqayyadi karena den mahmulkeun kadue mutlaq ingat se muqayyad se muqayyad famalam yajid maka utasa pamani kuaran nemu yaman wahidan mazukira ingkang suji kang tetep saking barang kang wis den tutur yang Asyam salasati ayamin maka utawi kafarate iku puasa yang telu pirang-pirang dina atawa tasyam salasati ayamin maka utai puasa yang telu pirang-pirang dina iku kafaratuhu kafarate ya si bisa kana yang zahiru wa naulan utawi zahire kaulihi fasyamu salasati ayyam iku anahu satune kalakuan iku la yusaratu tatamu iku ora den syaratkeun apa nuli-nuli wa alaihi syaqulan iku tetep ingat sekol itu alaihi lan iku tetep ingat sekol ada mutlaq Imam Syafi'i ada mutatabu atau ada mustirati tatabu utawi Imam Syafi'i zalika utai mangkono mazkur al mazkur kafaratu imanikum iku kafarat pirang sumpah sedekah iza halaftum tatkala sarumpah sedekah beki husube nundutanana cakai cekena aing teh nyaho mare karungkul genang karungkul naon gitu buaya izalatum tatkala sarumpah sira kabeh wa alastum lan narajang sira kabeh wa fazu lan pada ngaraksa sira kabeh emang Quran mah kitu leng wahyu teh berat Kangjeng Nabi gen dari mah wahyu teh kesangan urang lamun dibentakkeun terus bisa-bisa teu kuat urang mentak dieskeun ku Allah disalametkeun maksudnya disalametkeun sebab bal kuat Kangjeng Nabi berat turun wahyu tak urang ge ku Gusti dikarunyaan mal kuat geus maning istirahah sayomkeun guru-guru sia-sia wah fazulan pada raksa sirak kabeh manakum ing pirang-pirang sumpah sirak cek mohesi kieu nyinggung lain nyinggung aing manyarekan pada ngaraksa sirak kabeh aing manakum ing pirang-pirang sumpah sirak kabeh dan gitu sakinya sangarumpak sirak kabeh aing iman malam yakun ala ba'li biri dalam salah gini orang anak ya halfu ikut tetap ingat dan semegawe kebersih minta kula sok maido ka santri sok maido ka santri udak deh mondok cilok ngaji bukunya nage saminggu sekali bari molor santri onam nya namanya cengharna oh Islam tawa matutakan bainan nas dalam antara manusia kama fi suratil baqarah kaya barang kang tetep ing dalam surat Baqarah kadzalika kaya mangkono ae dismayuyina umpamane barang kang den pertelakan lakum kada sira kabeh apa mazukir barang kang wis tuturi ama ibainu lakum mertelakeun sapa Allah kada sira kabeh ayati sakayat Allah la'allakum tashkurun manawa sira kabeh ikut terima kasih sira kabeh ing Allah ala zalika ing atas mangkono tab'in yubayyin tab'in sarangkayan keneh jeung ayat anu kamari Saur kamari Gusti Allah nyaritakeun ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Wahai para mukminin mukminat,
ulah sok gampang ngaharam-haram. Karena dahar inum pakaian benda nu bagus nu halal nu dimenangkeun ku Gusti Allah Subhanahu ulah wadi-wadi. Hukum lain nu sia cek Allah nu aing sia mah nyampaikeun hungkul. Nu cek aing haram-haramkeun, nu cek aing halal-halalkeun. Al halal bayyinun wal haram bayyinun wa ma bainahuma umurun mustabihat. Antara halal jeung haram ngaranna ieu mustabih. Tunggu heula keputusan Gusti Allah. Ternyata eueuh tunggu keputusan Kangjeng Nabi. Tuh kos kitu. Subhat disebut. Mun can aya keneh bae ulah bae urang ngahaja-haja. Ngadahar subhat. Haram kejatuh. Nu kamari teh sahabat hayang deuheun ka Gusti Allah. Lain kelas sahabat leutik-leutik. Kelas sahabat nu dijelaskeun kamari 10 sahabat. Pertama Abu Bakar Siddiq, kedua Ali bin Abi Thalib, tilu Abdullah bin Mas'ud, opat Abdullah bin Amr, lima Abu Dzar Al-Ghifari, jeung nu sejena nu 10 lain sahabat sembarangan sahabat nyana teh hayang deuheut ka Gusti Allah, hayang deukeut ka Gusti Allah, ibadah deuk pepoharaan datang ka ngaharamkeun dahar, ngaharamkeun sare, ngaharamkeun kawin. Wah, aing mah moal dahar. Pokona mah deuk ibadah bae ka Gusti Allah. Moal aing mah moal make baju nu bagus. Deuk ibadah bae ka Gusti Allah moal kebeli di dunia. Moal aing mah moal make kendaraan kuda segala onta nu bagus. Aing mah deuk ibadah bae ka Gusti Allah. Moal hees aing mah tipe-tipe deuk ibadah bae ka Gusti Allah. Eta kitu teh dicarekan ku Gusti Allah. Kabeneran urang teh. Kabeneran kos kitu teh diulahkeun ku Gusti Allah. Emang urang teh diulahkeun nya geus kos kitu. Geus ngees bae penting teh. Dahar atuh urang masa kacabrekna. Jadi kesimpulanna mah nu dihalalkeun ku Allah ulah wali-wali diharamkeun. Ulah. Halalkeun dahar. Lantaran kabeh ngabogaan hak. Sungut beuseuh ngabogaan hak. Celi ngabogaan hak, mata ngabogaan hak, leungeun ngabogaan hak, suku ngabogaan hak, nu ngagantung deh. Atuh ngabogaan hak kan ngabogaan. Coba. Tadi bere dahar bae. Jadi eta teh ku Allah geus diatur, dahar wayah dahar. Ngan ulah sok sambarangan can wayah dahar. Wayah ngaji dahar teu beres. Kuari urang ye dahar bae teu bagus. Nginum bae teu bagus. Hees bae teu bagus. Ngaji bae ge ngaji ye kakarak dibere 2 jam bae ge. Pohara geus culak-cileuk bae. Neuleuh ka jam. Karena di bareng asalan mun kana kalohor mah rarengkot di masa. Eta ngaji teh. Sebab naon? Hak nangis lain deui. Hak nangis lain deui. Tuh. Ulah tek Gusti Allah. Ulah urul ayat la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Si hade urang teh jualan ge. Nu halal dijual nu haram ulah jeung eueuh bae aturan-aturan ku dihuram diharam jual beli mah sama antarodin innamal bai'u antarodin pastina ari sah lah jual beli teh silih ridhoan hayang ngajaokeun ridho teh kudu make ijab qabul tarima meuli tarima ngajual. Iya mah jas jang menteri doang tidak dijual kepada selian menteri jauh gitu. Ai daek mah jeung kabel ya tolong.
Aing mah cak ieu cak egel teh cak egel jeung spotek aing mah ngajual teh ieu mah. Jang urang luar negeri doang, urang Indonesia mah. Ai daek mah tuh. Silahkeun. Ieu mah ieu baju nu ieu mah ieu jang kiai doang teh dijual ka salian kiai, teu bisa kitu. Bebas. Bebas antara din senang nu meuli, senang nu ngajual, senang nu meuli, senang nu ngajual. Geus make tarima meuli, tarima ngajual. Berarti tong ieu nog ieu 1000. Aduh, pan murah amat 2000 nya. Kagetnya dapat nawar biasanya mah turun. Kudu bakal grogol ieu budak ieu. Nawar sih naik. Biasanya kan turun. Pan murah amat. Bibi lain boga anak. Oh, lain deui. Paingan orang aya kadua ti endog. Ya ada mun jualan naik jangan sorangan. Lurak lirikeun. Tah ieu. Kuari dilarang membeli bensin orang kaya. Teu narima emang kumaha sih jual beli kos kieu nya. Subsidi masyarakat teu kaharti. Lamun sampaikeun ka diharamkeun orang kaya membeli bensin. Teh nyokot dasar hukumna heula ti mana? Hajuk batasan kaya teh nu mana? Batasan kaya teh nu boga duit sabaraha duit. Lantaran kadang-kadang nyana naik Mercy jak hutangna mah ambalaya. Ambalain mah teh kurang mah teu serap ka nu sok make mobil herang-herang teu serap aing mah. Teu serap. Teu mah lain kurangan barang nyana ngobrol dasina mengambai ka handap barang ngobrol dari mana, Pak? Saya dari Jakarta, Pak. Waduh, ieu cak aing bos ya kajian gua. Ada apa ini, Pak? Begini Pak Kiai, saya ini waduh kelibat utang. Iya. Nyolong bade. Beda. Aya nu naik sepeda dong. Gubrak we. Setandaran aja sepedana ge. Gubrak we darepeun imam. Wah, ieu budak ti mana ieu? Normal henteu. Waalaikumsalam, kiai salam. Enak je. Kula tong jual dangder. Waduh, alhamdulillah laku gede kiai. Sebenarnya saya laku gede. Buka duit 3 juta, jang kiai 1 juta. 3 juta bae. Seserian. Ya, tupanya teh pohar eta nu gitu. Dibandingkeun jeung nu bos. Begitu balik nanti kalau saya udah kebayar utang baru si dekat tangkorak sia. Geus kumaha sia bae teh ulah nyokot ulah nyarita sodako guys. Ya aing mah embung ieu dibere kudu boga hutang. Saya. Sebab mun urang dibere kudu boga hutang haram. Kiai ustad diberi duit kudu boga hutang hukumna haram. Sebab mereka urang mangan saukur sunah. Ai ka ditu mayar hutang wajib ninggalkeun nu wajib ngalaksanakeun sunah. Kiai na moal khusus tah salatna tah. Tah kitu tah. Antak cak kiai aing malah yang nyaho ieu nu merena boga hutang bante. Emang kiai Golkar mah kitu. Untuk lo bapak nyakit di akhir zaman mah kuari teh kiai diberian kudu ngeridit. Pan eta boga hutang. Boga hutang tah. Di kiai na dibere. Mantap begitu didahar ku janjing anak pemajikan. Salatna masyaallah teu khusyuk jasa sebab nyana dibere haram narimana. Tuh, kos kada itu masyaallah. Harare sih jasa yang nu halal teh. Tah, ulah sambarangan ye. Batasan mencara tadi teh mah ieu batasan haram teh kasaha. Nu sugih teh sakumaha derajatna nu sugih, ukuranna sabaraha di Indonesia aya sabaraha nu sugih, aya sabaraha nu susah. Tah, eta teh hitung ku pamarentah. Mun di Kecamatan Pasar Kemis sabaraha nu sugih, sabaraha nu susah. Sabaraha yatim piatu. Geus ulah nyaritakeun nu sugih haram meuli bensin, nu susah bae bere duit tah. Eta kakarak mantep tah kos. Ngedukung aing ka pemerintah kos. Bila perlu aing jadi DPR na lah. Sugan be babari kawin jadi DPR. Aduh. Ulah sok sambarangan ngaharam-haram nu halal, nu nyarekana lain jelema, nu bogana nu boga hukum Allah Subhanahu wa taala. Entak ulah jadi Indonesia masing serikeun lain. Nyieun hukum haram ngarokok. Makruh lain haram, makruh. Sakali makruh we geus ulah sok ditekeun ka haram. Makruh
makruh bae selanan. Ke nu sejen aya elat nu sejen ari boh sama lain deui. Jadi ulah sok ngarobah-robah misi makruh titik. Geus sakitu bae selanan. Cenah kiai ge loba ngomong ngarokok. Kiai tolol. Kiai tolol teh nu ngarokok teh. Sebab teh nyahoeun ka makruh. Atuh teh nyahoeun ka makruh. Atuh cenah kiai sok ngarokok, atuh tanya heula kiai, kunaon mantak ngarokok? Aing mah nu mantak ngarokok teh ngaleungitkeun tunduh. Tunduh na teh jang maca kitab. Tuh lain deui pan. Ai sia. Ayo sia. Ye, kiai mah udang penting ngarokok. Kuna mendek tahajud ieu. Lantaran ieu rada naon kitu ngaranna tunduh we sugan bae ku rokok mah ngopi. Teu saeutik kiai mah ngopina teh. Teu saeutik 2 muk. 2 muk. Maksudna naon eta muk gede teh? Lantaran lamun sasedot 2 sedot masih keneh tunduh keneh bae diguyur. Iya limata. Tunduh keneh bae geus kopian ge. Pakai isana ieu mah teologi itu pan. Ieu pan gede ieu mata geus kopian ge cenah ieu tunduh keneh bae. Hees deui pan. Kopi-kopi, rokok-rokok hees mah hees bae. Ayo pangaruh ngarokok jeung ngopi. Wah. Ka awak teh jang pake ibadah. Eta bagus ka ditu nama masing-masingan ieu mah keur carita, makruh-makruh bae. Tuh. Gitu jadi ulah dirubah-robah nu haram haram nu halal halal nu makruh makruh jadi ngeunaheun urang teh kana hatena pas ieu mah nu halal diharamkeun haram dihalalkeun nyeun deui undang-undang polisi wajib harus pakai lampu di siang bolong. Atupan budak leutik ge pan emak aing mah aya magrib teh ieu magrib kita ngawurungkeun lampu. Lamun kaberangan teh cak emak aing pareban. Lampu tah teu kadeuleu ku sia. Tah didikan emak teh leuwih nanceg ka budak tibatan ka polsek. Tibatan ka Polres, tibatan Polda teh nitah ngawurungkeun lampu. Budak leutik ge bingung. Bertentangan dengan emas saya tuh. Jadi hebatan mana dia hudang we lampu pareman ku sia tuh biasakeun mana marah lantaran lampu teu dipareman hebatnya tetap mah hebatnya sejol be Kapolda harus dihidupkan lampu kalau tidak tangkap hilang waduh ieu si emak apa Kapolda sih nu salah ya. Terus disengsarikeun ulah ku kolot lah urang mah jageus kumisan urang mah nyengsarikeun teh geus ulah dianggap lah budak leutik teh nyengsarikeun cak budak leutik teh beurang-beurang make lampu ngalampuan naonnya urang teh ngajawab lah kan ka budak mah kan nyahona teh sportif ya nama pan urang ngajawab teh ka anak urang bah aya teh sih ngalampuan naon beurang gitu ya cak budak teh teh mun edan beurnya. Ada urang mobil urang ge dihurungkeun ieu mobil ieu edan sarua urang ge. Mah edan kabeh. Eta teu kaharti. Tah eta teh di Indonesia teh teu isieun tan ieun hukum kos kitu. Mun ditaliti keputusan DPR bae diseungseureukeuneun rakyat. Polisi piseungseureukeuneun rakyat teu karasa. Mun aing jadi presidenna Kapolda eta pecat. Kakarak nyana aya instruksi harus dihidupkan lampu semenit pecah teh panggil sia teu boga deg-degan kan aing presiden sia presiden rakyat Indonesia aing izin boga Kapolda sia pecat sia ku aing teu jadi presiden pecat mantak moal kebel aing jadi presidenna harus mesti Allah kunon garari di Indonesia mesti ya Allah temenang sambarangan hukum mah lantaran ayat Al-Qur'anul kaya kulantaran nu ngomongna jelema gede kemudian ditegur ku Gusti Allah sedangkan kan ngomongna teh make sumpah Sayyidina Abu Bakar Siddiq Sayyidina Ali make sumpah pan ngomongna
Kabehan make sumpah ngomongna wallahi demi Allah kaula moal dahar dek salat teh nurutan Kangjeng Nabi. Wallahi kaula moal kawin dek ibadah bae ka Gusti Allah. Kuari eta teh ditegor ku Gusti Allah. La tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Sedangkan geus make sumpah bebeja kabeh ka Kangjeng Nabi ya Rasulullah atuh kudu kumaha kami pan geus sumpah. Ieu ditegor ku Gusti Allah sumpah kami kumaha. Sedangkan sieun jasa ieu teh beusi aya 48 dirjeun iman. Kangjeng Nabi tungkul teu lila malaikat Jibril sumping nyandak ayat ieu. La yu'akhirukum Allahu bil-lagwi fi aymanikum. Jelema gede mah nyeun kasalahan teh ku Gusti Allah ditegor. Sanggeus ditegor teh langsung pekna diabadikeun. Jadilah hukum syara. Cacak-cacak Sidina Abu Bakar, Sidina Ali, Abu Dzar Al-Ghifari kita boga kalakuan kos kitu meureun teu aya tegoran ti Gusti Allah meureun ka dieuna ambalayah jelema teh kulantaran nyana nu nyieun sasakalana turunlah ayat ieu jadilah keputusan hukum urang kuari jadi nyaho urang mah kuari pan keputusan hukum haram meuli bensin moal turun ayat ti Gusti Allah paling pamonggol nu turun moal aya tolak tilu jadi hiji moal aya turun ayat teh paling ge caci makian masyarakat. Kok kieu amat sih PKS kitu amat yang keputusan anak? Tuh kan. Nah iyalah. Lu dibere wahyu deui geus. Geus anggeus wahyu mah al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama la nabiyya ba'di ca Kangjeng Nabi. Eueuh nabi age nabi tuginin lain deui tah mah. Kamakola Zainuddin MZ. Nah, iya turunlah ayat. Masya Allah, jadinya hopan urang. La yu'akhidhukum wallahu a'lamu bil muradih. Nyokot hukum Gusti Allah ka aranjeun kabeh. Billazi yalkainu fi aymanikum kulaga anu kapanggih nu aya dina sumpah-sumpah aranjeun kabeh. Sumpahna sumpah lakun lagote hartina mayasbiku ilaihi lisan min gairi qasdil halafi suatu omongan sumpah nu katelanjuran lisan tanpa aya maksud sumpah ji kos ucapan manusia la Allah bala Allah urang Arab kos kitu eta teh sumpah lagun ngaranna. Walaki wakidukum tetap pilih Allah ngalap hukum karanjen kabeh tegasna ayat keputusan hukum bima aqatumul aiman. Ku ucapan anu ku anjeun dibundalkeun dijadikeun kana sumpah bi an halatum an qasdin secara anjeun sararupa memang maksud sumpah. Tah kuari kurang bagi berarti lantaran cek tadi aya bahasa Gusti Allah teh la yu'akhidhukumullahu billagwi aya yaminul lagwi nomor kaduana walaki yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman aya yaminul munakid nomor katiluna aya yaminul gomus tilu sumpah teh tilu ta sumpah teh. Nah, ngaji bisa-bisa nyaritakeun sumpah tilu ka pamajikan. Ngaji naon ka haji tadi? Sumpah. Nah, sabaraha sumpah? Asana tilunya opatnya. Aing tadi kerada ngalamun. Kan bisa gitu. Saya dengar aing mah tilu. Tapi nyawa coba tanyakeun tah tetangga lah. Tenang ka haji ngajina di mana? Handapeun tah ka Lambon aing ngajina. Oh, deket tukang sate teh. Kan didinya ngajina, aing mendek belajar nyeun sate. Oh, jadi kacilungok teh deuk neangan ilmu nyeun sate. Lain deuk neangan ilmu agama. Bolon budak. Nah,
Ilu sumpah teh. Aya sumpah lagun, aya sumpah munakid, aya sumpah gomu. Ilu tah panjang masa datang ke kiamat ngan aya engke ulama nu ngajadikeun opat. Tapi nu mutamad mah tilu unggal fikih teh. Ayat mah ieu mantap patali jeung hukum hese asal patali jeung hukum hese nu lain hukum hese kok bae hukum hese sebab engkena ka ditu aya kafarat jang nebus sumpah nah nomor kahiji aya sumpah lagun teh kos kumaha dina ayat mah ngan saukur sakieu la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum. Teu nyokot hukum Gusti Allah yang teh teu mere putusan hukum kudu mayar kafarat. Lamun jelema sumpahna teh sumpah lagun, mentak didefinisikeun ku ulama. Ari ngaran yaminul lagwi mah nya eta al yaminul lati la yata'allaqu biha hukmun, sumpah anu teu pacangreut. Tepat tali jeung hukum. Wah, urusan jeung hukum teu kudu bayar kibarat. Teu kudu mah. Qad warada an Aisyah anha qalat al-laghu wa kalamur rajul la wallah bala wallah. Eta Siti Aisyah. Ucapan jelema lu kasih matak di Arab mah kos kitu, di Arab mah. Urang nawas, "Wan. Ada apa, Rahmah?" Ini berapa ini, Tuan? Tasbih ini berapa? 10 rial. Oh, 10 rial ya. 2 rial. Ruh Allah. Urang ada. Ruh Allah. Ya nama meruh bae teh urang indit ya demi Allah. Atuh teh urang mah nita indit mah ulah maka Allah. Jada apa kita? Rahmah, ruh Allah. Wah tuh. Tu Siti Roh mah seserian we teh nyahoeun namanya. Sugan teh naon. Padahal mah indit ya demi Allah. Eta urang Arab mah ta urang Arab. Ruh bae wallah. La wallah, bala wallah. Eta teh urang Arab mah babarieun jasa tang ngomong kos kitu teh. Urang ngomong kanyana, nyana. La wallah. Ida demi Allah. Maka wallah bala ya wallah. Eta teh urang Arab mah latah sumpah teh. Ruh wallah. Alas wallah. La wallah, bala wallah. Masyaallah, eta teh ucapan kos kitu ngaranna sumpah tapi sumpah lagun teu kudu mayar kifarat. Jadi budaya Arab tina kalepasan ngomong hayang kitu bae teh ngomong di urang aya kan sakaya ngomong entah mah demi bae entah mah sakaya ngomong mah demi bae demikian aya bae da eta kalepasan ngomong sanajan teu mayar kifarat ari doraka mah doraka ngan teu kudu mayar kifarat hiji ta eta nu kitu ngaranna yaminul lagwi catat ku aki-aki yaminul lagwi ditajong yaminu naon teh tadi teh aki-aki wae ulah sok nginget-nginget nu kos kitu maningan nginget-nginget rangda nu di imam lagi sekolah juga rangda nu daek sekolah bagi sugan anakan deui jang perang sakawe teh sial teh kiai jeung ditahan nyandung bae ka bapak aing ka salah ditahan gitu da aya komo teu ditahan moal sieun ka bibi paldaikeun nyararandu kabeh ge bebejang itu bebejang loba nyawa boga anak 3 bae loba teh kos karari itu geus lah kos kitu ieu ieu mah bab yamin ya hiji tangetkeun nomor kadua yamin akidah ieu ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان tetapi nenuku Allah dicokot hukum ayakne dihukuman kudu bayar kifarat ia adalah jatuh teh bima ku sumpah kotuman ku anjeun dijadikeun ngajadikeun sumpah
bianalatun am kostin jadi kudaya sejak sumpah natea ta eta ngaranna yaminul munakidah iyalah nu wajib kafarat. Ieu dek nyokot hukum teh ya tina ayat ieu teh tah hese jasa. Jadi dia mah ngan saukur sakitu kan jatuhna kana teu wajib kiparat, jatuhna kana wajib kiparat. Eta lain pagawean urang. Sa Kangjeng Rasul aya oke Kangjeng Rasul nguraikeun ngan teu sacak les eta. Nah ku ulama lah di ijtihad. Tinggal urang mah sumpah kabagi tilu. Eueuh dina Quran mah tangga bagi kitu teh. Eueuh lain pembagian eueuh ngan nyokotna kumaha nyokotna teh aya di mana aya tawao tuh mana ieu soal hukum ya mentak hese ye ngaji ye tetik la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum hiji kuari wao patutur-tutur jeung lakin. Pan lakin mah istidrok. Pembagian cek ahli usul fikih dina Jamul Jawami. Walaki wakhidukum bima aqattumul aiman. Gitu ata. Katilu yaminul gomut. Allah di dia dicaritakeun ngan Kangjeng Nabi nyaritakeun ke nu katiluna. Mantap ka dieu gengke aya kiparat lagi kabagi-bagi aya make pembagianna kumaha hajat teu dijelaskeun kabagi sekean cara urama menang Gusti Allah ngabagi melalui huruf atap au mana fakafaratuhu yat'amu asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum hiji au kiswatuhum dua au teh khair abi qasim bi auli abdi wa abhimi ku manteng ngaji alfiah ge nyaho kulantaran atuh teu ngaraji alfiah sia mah ka dieu ge emang nyilib ieu mah besi aya nu nagih kri ngan kitu kredit mending ngaji aing mah lah anta teh jahor aing santri mah jahe nya teu dilu kadua katilu au tahriru raqabah tilu tuh au it'am wa syarti masakin au hiji deui kiswatuhum au tuh tahriru raqabah au teh khair qasim jadi ngabagi kabagi tilu berarti kiparatna ge nya kabagi tilu ngan engke jumlahna mah aya 4 jeung dihandap. Nah, kuari di samping eta, engke awal teh dipilih hiji awal ditaksib ngabagi kifarat. Nomor kedua jatuhna hukum make awal ditakhir berarti mukhayyar engke na teh ieu teh. Engke aya anu diistisna, sebab deuk diistisna kudu aya mukhayyar heula. Sa eta ngaji geus gadinya geus apeng-apengan geus. Ngaji naon teh si kiainya. Eta geus kok gitu. Sebab deuk aya nu diistisna. Ya, nu terakhirna mana? Faman lam yajid fa siyamu salasati ayyam. Aya deui kiparat puasa, tapi pa ilam paman lam yajid tak deuk ngaluarkeun nu itu, berarti ieu teh kudu mukhayyar ke jatohna sebab deuk diistisna. Tuh. Kos kitu tah ngaji asal geus hukum kos kitu. Mantap kudu samarangan ngaharam-haramkeun meuli bensin. Ditanya ke ayatna. Pak haram yang kaya beli bensin ayatnya mana sih? Gak usah tanya ayat. Yang penting nih apa nih? Kamu pokoknya nggak usah banyak ngomong nih. Cak di luar naon sih eta? Bukan sia di luar. Apa nih? Ayo ya. Tina minggu hareup aing dekat di ulah istiqomahan di anak bentak kalambon. Saya malaikatnya asap kadinya. Ya Allah, hukum imalalahunan ke ku hese nyaritakeun hukum hese ngabongkar eta kakarak bag-baganna doang. Bag-baganana asal geus hukum bagi pohara hese mentak aya alatna paranti nge ijtihad. Ieulah aya usul fikih Syafi'i, aya usul fikih nu ngaran Jamul Jawami rangkuman tina 100 kitab. 100 kitab dihijikeun di Jamul Jawami. Mantak ngaranna ge Jamul Jawami. Mantak asal geus bisa Jamul Jawami we, geus pokona mah.
mun teu bener edan. Ngalantur cenah. Lamun bener geus cenah jamu-jamu mena. Mun teu bener ngalantur nu bisa jamu-jamu mah. Ngalantur. Sebab asa hebat cenah teh. Asa hebat. Otakna ge beda kadeleuna. Herang kos bol monyet, beda deh. Ilmu profesor sama lain lalagan. Mun bener jago kiai eta. Mun teu benerna sing serikeun. Ieu hukum sembarangan. Entek diurang teh loba santri-santri nu bangun hebat jamul jawamena tapi teu kapake ku kiai ge diseureurikeun. Ngan antepkeun lela jangan aja bisa maca jeung bisa nyurahkeun. Meraktekeunana nu teu pas. Iya, aduh. Waktu tamajang nyeun kitab ayatna ieu urang jieun coba kitab. Wah, gimana nyeun kitab pan ieu mah. Entek dijieun ku urang mahian wa ul yamin. Oh, qala qasama al ulama ila salasati aqsam, lagun wa munakidatun wa gamusun. Amma hiya al yaminul lagwi fa amal lagu fa hiya al yaminul lati la yata'allaqu bi hukmut. Ta kitab ta nangieun ulama ta kos itu ta. Menang tadi teh tak kabagi heula. Iya hese teh kieu matak belasan tahun ngaji. Moal bisa ku mingguan kieu moal bisa. Yeuh ngaji mingguan kieu mah ka sorga ge geus untung. Ngaji. Masya Allah. Mentak anak bapak di pondok ngadapang, di pondok teh 12 tahun 15 tahun eta teh puyeng hayang kawin. Lain ese ngaji. Hiburan hukum lah zetik ye. Ku ese na. Tak nomor kehiji. Ye yaminul lagwi teu aya patula patali hukum. Artina teu wajib kifarat teu kudu ditebus. Ngan tetep aya ai bebendu Allah. Kok latah amati sungut make wallah. Kok latah amati sungut make billah. Nomor kedua, ya, walakin yu'akhidukum bima qatum. Lakin huluk istidrak teh takibul kalam madah. Nah, berarti nyusul lu tadi nomor kehiji lagu, nomor kedua adalah ya yaminul munakidah. Pasti berbeda. Sebab asal aya lakin ge ngaistidrak nu tadi. Nah, dina alfiyahna ge ba jeung lakin teh ya lain deui fungsina takibul kalam. Lamun tadi heueuh, ieu henteu. Mun tadi henteu, ieu heueuh, kitu teh. Ieu mah keur carita babarina mah heula ieu ngomong jeung urang lembur belah heula. Jeung santri onam teh nya mah geus biasa ka bulak kabale. Geus biasa teh nya mah kos kitu mah. Wabal kalakin ba'da masubaihi ma kalam akun fi barbain bal taiha tuh geus lain deui hukum teh tah oh nya barang di alfiyah teh lain samarangan alfiyah teh mantap jelema nu geus bisa alfiyah pokona dijamin aya teh jelema ngaji alfiyah deui tapi teu bisa-bisa hese nyata cenah aing mah kabeneran ya geus aing mah kawin bae jeung Siti Alfiyah. Masa kuja ada di bawah eta alfiyah teh. Ai bisa mente. Ieu bebeja ka guruna hasil ngaji teh kieu teh ieu. Oh nya alfiyahnya. Sok diceklan we cenah kukula teh moal poe. Ngaji moal bisa teh kira nyekelan susuna atuh. Aduh, masyaallah. Nomor kedua yaminul munakidah. Nah ieu fahiya yahlif ala amrin fil mustaqbal. Sumpah kana hiji perkara dibakaleun mustaqbal teh encan. Sumpah kana hiji perkara nu encan, nu bakal disumpahan kunyana. Biaya palahu awalajab palahu tapi sumayah ni sufi aminihi. Kadituna katabrak kunyana sumpahna teu sesuai jeung omongan sumpahna. Nah, lu wajib kiparat ye. Fahadihi yajibu fihal kafarah. Kama fassalah al-Quranul Karim. Sakumaha dijelaskan ku Al-Quran. Iya. Fakafaratuhu it'amu 'asharati masakin. Tak akur sajeng eta. Ieu ulama teh dilempengkeun meunang ti Kangjeng Nabi, panjang teuing mun jeung hadis nama
Nah, kuari urang keur nyaritakeun ulama Imam Jalaluddin Jalalain. Ieu nya hiji jelema sumpah kana hiji perkara nu bakal sumpahna bi ayab alahu sumaya nitu. Nyana ngomong kieu ye. Aing sumpah demi Allah bulan hareup aing sumpah ieu nya moal datang deui aing ka lembur Cikupa. Sumpah demi Allah aing moal nincak deui kampung Cikupa pisan bulan hareup. Ku greget-greget aing ka kiai urang Cikupa, ku greget-greget aing ka musuh urang Cikupa, ku greget-greget aing ka diputuskeun cinta ku Sarwiti. Dengekeun ku Celisia, demi Allah moal lincak deui aing ka Cikupa. Dan kira tikuari atau bulan hareup. Teh begitu bulan hareup nyana datang ka gitu. Sarwiti ka Cikupa. Eta kanan ngarumpak sumpah. Iya, pengaruh sumpah bahaya we takut itu kudu kiparat. Demi Allah, aing mah pokona mah moal dahar belut deui. Moal aing mah. Demi Allah. Kunaon gitu? Sok daceng. Sia teh kudu dipatali ke daya aing mah. Demi Allah. Moal aing. Tah, ai prak di subuhan belut. Di dahar kunyana. Nyaho bari eta teh belut. Di dahar. Ieu kudu bayar kifarat. Kudu bayar kifarat eta kos kitu. Eta teh kos anti kalahri umi. Bayar kifarat teh. Mane teh kos tonggok maka ulah kos zihar, sumpah zihar. Demi Allah anti kalahri umi. Nah, eta ge bayar kifarat. Sarua. Tak omongan-omongan nu kos kitu. Sing hade tah eta tah. Dek migawe gitu atau moal migawe atau deus migawe. Nah, ieu nu kos kitu bahaya mun dirumpak sumpah. Nah, iya wajib bayar kifarat. Dan lain-lain sebagainya sing hade kaya kifaratna teh. Fakafaratuhu yat'amu 10 masakin. Kayak kifarat nomor katilu sumpah teh yaminul gamus. Sumpah palsu, sumpah bohong, yaminul gamus. Kos kumaha yaminul gamus ma al yaminul lati yata'ammadu fiha al insan al kadhib. Sumpah anu pake tata genan ku manusia sumpah. Nah, padahal bohong. Sumpah bohong ngaranna. Eta nu kos kitu ngaranna sumpah disebut yaminul gamus. Bahaya ieu mah. Kos kumaha teh sumpah yaminul gamus teh sumpah gamus. Gakauli wallahi ma fa'altu gaja. Wal migawe kana anu kaula. Padahal mah waqad fa'alahu. Teu migawe kuda kana kos kitu. Padahal mah qad fa'alahu. Ieu pejabat ya loloban deui. Pejabat 99,9% pejabat. Pejabat korupsi misal. Nah, misal contoh. Datang KPK. Bawa kemeja hijau. Setelah diadili di meja hijau, di sidang penemuan dari KPK. Bahwa saudara telah melakukan pekerjaan yang tidak menyenangkan terhadap masyarakat, ialah membobol dana-dana masyarakat sebanyak 500 triliun. Masyarakat mau dibelikan kasilet buhar eta. Koboka cendol asana tsunami eta. Sidangnya nyana ngomong, "Pak, mohon maaf. Saya didesak, dihukum, disangka saya melakukan korupsi. Saya sama sekali tidak mengakui. Padahal ada korupsi. Saya tidak mengakui. Cek Hakim, menurut data-data
dari Fulan dan Fulan, dari Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan, bahwa Anda betul-betul telah melakukan korupsi. Mohon maaf Pak. Sangkaan saudara, sangkaan Bapak Anu, saya bisa melakukan sumpah untuk menyangka. Sebab beliau menyangka saya korupsi pada tanggal sekian, saya pada tanggal sekian, tidak ada di Indonesia, sedang ada di Anu. Fulan bin Fulan menyangka saya melakukan demikian, saya tidak ada. Sebab waktu itu, musyawarah partai, saya sedang tidak ada. Dan lain sebagainya, bohong. Dengan demikian, saya tidak melakukan korupsi. Anda siap sumpah? Siap. Lakukan sumpah. Demi Allah, saya tidak melakukan korupsi sepeser pun. Kecuali 500.000. Sepeser pun tidak. Kecuali, tolong. Ya, saya tidak melakukan. Demi Allah. Sumpah bohong. Kita yaminul gomus apa gitu tak. Padahal nyana ngalakukan untuk melepaskan hukum dari jeratan-jeratan hukum, membersihkan diri, berani sumpah make asma Allah. Ngaran Allah anu luar pakai sumpah bohong. Allah nu ngutuk. Allah beureun. Sia ngalakukan kos kitu make ngaran-ngaran aing anu mulia cak Allah. Goblok sia. Nandak disebut dah yaminul gomus. Nu mentak ngaranan gomus lantaran lianahu yubbasu sahibu dari jahannam. Nyana bakal dikelemkeun, digodok di sana neraka jahanam. Cak Allah sia ngalakukan kejahatan, membela diri, membersihkan diri, cuci tangan dengan memakai nama cak Allah yang mulia dan agung. Sembarangan bae sia aing teh senang ngaran aing teh sia pakai sumpah, jangan beresan diri sia. Wari malaikat. Cokot, seret, oyang di neraka, gebruskeun, peuleun, bolakeun. Yuk maksud teh artina dikeuleuh, ditelemkeun. Kelemkeun asal muncul kalun. Cek balik mau kemana lo, ha? Mau kemana? Ke atas ya. Kelemkeun dit. Kerbak. Aduh, 500 triliun kerbak. Aduh, cek Nazarudin sial kerbak. Aduh. Naik kalau malaikat zabannya gitu. Mau kemana lu, ha? Mau kemana? Hah? Kurang dalam. Ya, gua dalemin lagi. Gombusnya dikelem-kelem. Sing hade tah. Masya Allah. Mantap. Akhrajal Bukhari fi sahihi anna Arabiyan sa'ala Rasul. Hiji lalaki sumping ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi eta lalaki mal kabair ya Rasulullah dupi dosa gede teh naon ya Rasulullah. Gola saur Kangjeng al-isyraku billah. Ngarijengkeun Allah pangeran musik aya 2 aya 3 atawa nganggap pangeran kalain Allah eta kabair. Qala cik Arabi summaza naon deui ya Rasulullah? Gala saur Kangjeng uququl walidain. Kabair teh nyarekanan indung bapa, nyentak indung bapa. Gala cek eta Arabi summaza ya Rasulullah? Naon deui ya Rasulullah? Gala cek Kangjeng Rasul al-yaminul gamus. Kabair. Cek manehanana wa man yaminul gamus ya Rasulullah? Ayaminul gamus teh nu kos kumaha ya Rasulullah? Gala saur Kangjeng Rasul allati yaqtatu biha malam muslimin huwa fiha karik. Jelema anu ngerau harta hiji jelema, anu nyopet harta jelema, anu maling harta jelema, ngerampas harta jelema muslim padahal nyana teh bohong, ngerampas harta make sumpah padahal bohong. Ieu ngaranna yaminul gamus. Nu cak Kangjeng Nabi di akhir zaman bakal loba jasa jelema anu ngerampas harta karuhuna, ngerampas harta tetangga, ngerampas harta rakyat, make sumpah. Ieu bakalna ieu lolobana adalah amir, sultan. Kuari coba ketika sidang nyana cuci tangan tidak saya. Sampai kita demi Allah, wallahi saya tidak melakukan itu. Wallahi saya tidak melakukan itu. Ya cerita pemerintah, cerita rakyat. Jelema leungit sendal.
Saling cenah kateteng isukna kapanggih aya jelema nu make sendal. Ieu sendal saja. Aing moal pati-pati dipake ku aing lamun aing, lamun lain aing. Elah kari-kari. Ulah sok kituan teh teh. Sok kari-kari teh heula sabar heula nah. Ieu bangun akur jeung nukulan nu leungit. Di mana si leungit teh? Ngaji di Cilongo kamari. Ngaji mengaji bae ulah sok maju. Tata level leungit sendal ka aing. Heula-heulanan terus menelelan. Ideuleuk. Iya akur ieu tah. Ieu na ge di toel aing teh seutik. Lah, kita malu aing. Sia ieu meulina di mana? Aing meulina tuh di warung anu. Pada duit sia. Ulah loba mau. Kana mun aing. Ieu nu aing sebenarnya mah tandana aya ieu. Sebisa. Tetap aing. Aya keneh kwetansina ge ngan kuari leungit. Atuh lain aya keneh leungit. Sok namanya ngaku, ya ngaku. Oh, pada sek. Aing kieu bae aing we daripada aing ka hakim atau ka kiai aing mah kuari mandek nanyakeun teh aing ngadenge cicili sia bae. Ieu bener sia bener aing mah. Lain sia sok bawani. Yang nyalametkeun diri nyana sumpah. Sok sia sumpah. Woi, demi Allah bahwa ieu bener-bener sandal aing. Kana ku cicili sia. Atuh geus bawa ku sia, ari sia bisa mah ku sumpah sia. Padahal nyada datang ka imam ngalamun aing make sumpah. Padahal mah ieu bener-bener nang maling aing ieu. Eta nyalametkeun diri ku isin ku ego, wani sumpah padahal bener maling. Ieu adalah yaminul gomus, sekedar sendal mejeusna jang ka neraka jahanam. Sendal doang ku sumpah. Cepit deh sendalna. Eta yaminul gomus, eta gitu teh yaminul. Kak, cek pemajikan. Aya naon? Kaya deh, Diuk. Ih, budak leuwih-leuwih ti ka polsek nanya deui. Aing geus di apa burung? Aya peribahasa lamun urang kanu kolot asa deuk ka polsek, ka Polres. Lamun urang deuk kanu ngora asal deuk ka istana. Waduh, nu nyandung teh kos kitu sloganan. Lamun dekan ngora, wah inilah istanaku. Waduh. Lamun dekan kolot, inilah Polresku. Ayo dek di BF. Dia kak, no kolot ya. Dia bekos kebocongnya emang menyandung gitu. Nurut pan kan no kolot. Iya tilu poe, iya terbalik. Kasih mana? Bisnis tahun yang taha. Atau panjang babaturan, pan kamar nyamper ka diri. Ya, terpercaya. Iya itu sih dia percaya ka salaki, dia percaya ka sah. Mana bisnis lupo itu balik. Coba ya mam bisnis naon nih, bisnis naon. Orang nu ieu nu kolot geus nyahoeun bahwanya na teh ngandung. Aduh. Bisnis naon Kak? Bisnis rotinya. Alah, gua lagi nyaho jasa kak ulah sok budak bisnis itu susah sitis. Ini kakak Cikupa pan kakulon, Cikulon aju kawetan. Eta bisnis sisinya. Hah? Pancak kolcak salah kiri pan nyahoan gaing siang udah gitu. Ya. Emang teh nyaho. Wah, geus ngomong ngomong naon atuh salah ki pan kieu. Geus keboconge pokona. Ngomong Kak. Aing ngomong salah. Siksa lagi. Gitu tuh aing dia boleh carekan baik ku siapa nan salah lagi. Dia kawin bebeja. Aing kok mau bebeja tuh bebeja ge aing carekan. Kok mau bebeja cek teh asai. Aduh, cakatena teh. Berapa bebeja macamnya. Wah, geus ngacak, geus ngomong. Tuh, sakieu ge aing teu bebeja sia kos kalap komo bebeja paes siasana. Kitu nu nyandung mah telok bebeja. Sebab rumusna bebeja diizina. Mending maling-maling bae. Kuari kieu. Kak. Kula mah rek nanya bae hiji jeung dua ye. Artina kakak ieu sabenerna kawin apa henteu sih? Ulah sok macem-macem. Balik sumpah. Wani. Ayo coba sumpah. Ya demi Allah. Henteu kakak mah teu kawin. Eta nyalametkeun diri di mata nu kolot. Nyana sumpah. Demi Allah kakak mah teu kawin.
Naya gomus. Lumayan ya na yang ngojai di neraka jahanam ya. Nggak ada takut gitu tante, nggak ada. Kawin mah mendingan sportif bae. Kak, hiji jeung dua kalau mana nanya. Kakak kawin tante. Heeh. Naon sih ya? Pada beja. Ya itu mah hak aing. Hak prerogatif. Wah. Keputusan ada di tangan suami sama kok gitu mas. Usaha aing, duit aing, dipakai kawin ku aing, ya terusan naon dicampur. Pan kula pamajikan tak salah. Saya udah bingung. Hayang naon sia mobil geus dibelikeun, kamari motor geus, imah geus. Atuh aing geus kawin dia atuh aja. Ya aing teh lalaki, aing teh dikuturkeun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puyangeun nya tah, geus mending kitu kan daripada sumpah bohong. Daripada woi teu nyalametkeun sakitu doang padahal mah nu kolot geus nyahoeun atuh mending terang-terangan ya kan kakak kawinnya siang jauh dan jauh geus gimana kawin tante geus naon heuh eta kakarak nu kanyahoan deui isuk aing kawin deui ayo sia guys kumaha mah ditinggalkeun mah moal aku aing bisa ditinggalkeun mah moal henteu kumaha mah balik bae ai balik ona we mah kolot masalah ke aing tangkeun deui eta hebat tah lalaki nu geus kitu tah. Ulah sok aju balik diantepkeun eta. Tolol sama lagi gua situ mah. Balik anterkeun lah. Bah, ya hayang balikeun lah ieu. Ke kukula isuk diteangkeun deui. Jadi kotor masalah teh bidug emang teu jelema. Kotor masalah teh kos kitu. Aduh, masyaallah. Balikan deui Aminul Gomus ya ternyata loba di kalangan maling, di kalangan pedagang. Nah, iya kula pan meuli di mamang iya 5 kilo pan barang di timbang gula iya kurang iya timbangan gula mah 5 kilo demi teh 5 kilo bener-bener sama surut di jalan di jalan surut datang ke 1/2 kilo heran aing mah dia ente mamang mah udah demi Allah bae teu ngurangan demi Allah bae mamang geus sieun cenah moal demi Allah bae bener mah demi Allah bae mamang mah teu ngurangan tina kiloan pokona mah kitu bae gomus. Padahal nyana ngurangan ima memang iya kiloanana geus dikondisikeun dada kurang wa ima keur waktu nimbangna nyana cepet teuing tak tiktok teh nimbang jagoan biasa kareta kudu geus mikiran mana ieu manehna sake 2 kilo tuh nya wih ieu main ieu na ieu katrok-katrok ai kolot baheula panimbang teh komun make kos kieu mah teh kurang leuwih didelekeun urang haneutnya haneut kan tambahan deui gonyana tah supaya haneut kolot baheula mantep berkah ka beuli sawahna katurunkeun ka anak ka incu tah eta teh karasa ku incu bae ieu bapak kolot teh baheula dagang karasaeun berkah lantaran nimbangna kuari mah encan karasa ka incu boro ka incu ka anak geus beak mun teu ka beuleuman disita henteu disita ambu aya beak teh geus eta teu berkah teh geus kitu teh teu berkah ngaranna mata kayang nyaho keberkahan dagang bapak kolot urang deuleu hasilna mun karasa ka incu bisa ngarasakeun berarti jujur tah bapak kolot kitu bae tah mah komo ka bawa mah jujur nih di kalangan maling sumpah kalangan korupsi geus puguh sama maling-maling kene ngan gede kemudian didagang gitu kene di segala rupa baelah ya minul gomus dinyandung ya minul gomus nyawa bahaya gede nah iyalah nyalametkeun diri maka sumpah bohong gomus ieu bakalna asal muncul kalau malaikat kerbek panas ya teh lain lalagan ribuan tahun tan ngegolot terus kena nage aduh kemana sih ya aduh jangan naik kadung gede kena kolot ngebohong ada panas aing yang ke dunia ding mal ngebohong aing kena kolot aduh tak rasakeun kena kolot teh rasakeun nu kolotna aya di luhur jembatan Siratal Mustaqim nyana keur kaje emang gaji ke neraka. Udah nih bang, gara-gara siau. Ada ke? Dadah kaji. Sial begitu.
Kan orang kita nyerinya di dunia, nyerinya di akhirat begitu-gitu. Kuno kolot, dadah saja, ulah mendekat sorga, Firdaus. Aduh, budak pula datang ke kos gitu, sama ningan ulah jantung lah. Aican eri do tino kolot mah. Geus bari lamun urang usaha rada bagus, bebeja bae. Usapa. Dengekeun we. Unaon? Urang mobil geus leuwih ti 2, aya 3. 5 tuh dia dia bisa. Ayo. Iya mah kira-kira. Mukir carita kira-kira. Kunaon? Andai kata ieu mun didinya di baturan deui jang nu nyangu. Mesti capek teuing. Oh, Pangladen. Heeh. Urang mana tuh? Hadam, babu ai sia tuh. SDM pasang atuh. Segala babu, segala. Maksudnya kieu, lamun atuh sia geus nyana, atuh pan masak, hujan masak nyana geus. Maksudnya kawinnya kah? Kira-kira gitu. Aican menang izin lu nyarekan ngeun moal aing moal. Moal, ka isuk aing briefing deh jeung sia. Aduh, Masya Allah, ya cerita jadi kesimpulannya adalah sumpah kabagi tilu, aya yaminul lagwin, aya yaminul munakid, aya yaminul gemus. Yaminul lagwi tekatrap ku hukum, yaminul munakid katrap ku hukum, yaminul gemus mah geus tekatrap ku hukum deui engke. Henteu tama sumpah kos kitu mah teu katrap ku hukum tama tangan, geus teu kudu dihukuman ku manusia cak Allah ku aing dikerbekeun. Nu katrapan ku hukuman nu di dia ya. Walaki yu'akhizukum bima aqadtumul aiman. Tinggal urang ku ari ngatur kaparatna. Nah lantaran patari jeung hukum ese wallahu a'lam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim. ورضي الله تعالى عن ساداتنا وصحب سيدنا رسول الله أجمعين أمين يا الله ورب العالمين اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وصلى وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين. Aya jelema pelit, dasar pelit teh barang bere. Nyana keur kieu bae da hareupeun ieu mah jol aya nu menta-menta. Begitu aya nu menta-menta maksa. Kulantaran maksa diberelah ku jangan minta duit. Dibere duit. Indit. Karak ke 10 lengkah babalik deui. Kula minta cai atuh cekeuna. Cai ke atawa kopi, atawa susu, atawa naon jeruk. Geus dibere duit tangga tadi tuh. Duit geus dibere minta deui bae. Henteu atuh kula naon bae nu aya kue-kue henteu geus tadi tuh indit. Dibere duit sia. Geus bae indit. Kacaritakeun peutingna ngimpi teh jelema nu pelit teh. Begitu ngimpi kiamat, begitu kiamat langsung giring, mahsyar, kebeneran, nyana mah pelit ngan sholat mah osok, akhirnya ke sorga. Barang datang ke sorga teh, nanaon di sorgana, nanaon, imah kadaharan bubuhan air batur mah ala lagreng. Oh Kiai Ajizi geus boga, Kiai Kitu Babai geus boga, kabeh Kiai Ade geus boga, Haji Pendi eueuh nanaon. Ya Allah ya Rabbi nyana lulumpatan ka dieu itu hese. Eueuh nanaon. Akhirna kan nyana bebeja. Ka pagaweana malaikat ayeuna naon ieu surga kok teh sesuai aja nu diucapkeun ku Kangjeng kitu cenah cak Kangjeng di surga mah serba aya
Oh itu batur ala lagreng, kendaraan mewah, pakaian indah, bidadari ngebereleng, bubuahan lo. Kulau boro-boro nanaon ieu. Ieu naon boro-boro bubuahan. Ieu sakadar saasup-asup gawe, ieu bohong ieu Kanjeng Nabi. Cek malaikat anu asup ka sorga teh eta teh geus untung. Adapun ngabangun sorga kumaha di duniana lantaran ieu maneh mah teu daek ngabangun di duniana ieu ngan saukur sakieu-kieuna doang. Ieu ge lahan talahan cak malaikat eta ge kamari be maneh mere duit kanu menta-menta teh tah lamun teu mere duit mah teu boga lahan ieu di sorga. Ya langsung hudang merenung hudang langsung kieu ya Allah ya Robbi horeng di sorga ge aya pelit mah eueuh bangunan. Tuh bangunan. Tuh, eueuh bangunan, eueuh makanan, eueuh nanaonan. Masyaallah. Eta ge nya boga lahan mere teh tah duit ka jelema nu maksa. Di harita nya barahan bae geus terus. Asal anu menta-menta, ha, komo jahe mah. Tong barahana overdosis tah mah. Oh, kudu barahan bae geus naon aya. Masyaallah. Akhir hayat jana dibere ngimpi deui ku Gusti Allah. Begitu ngimpi asup deui ka sorga, ya Allah ya Rabb. Bangunanna indah, bubuahan loba dan lain-lain sebagainya mencukupi. Nah, cak malaikat, iyalah bangunan maneh nu baheula mangan sakadar boga lahan di ala kadar. Lantaran ngabungahkeun kanu menta-menta. Nah ieu buktina sorga ge saeutik lantaran kuari mah loba jasa maneh ngabangunna. Nah ieu seperti ieu eta geus digambarkeun model kos kitu ge urang pelit bae ja. Heuh teu daek barahan teh teu daek pelit bae. Ieu kurang kumaha kula dongeng kanyana geus sering jasa jak kuari kuari teh lain tambah barahan tambah pelit. Masyaallah. Nah ieulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, urang bakal balik ka lembur nu asli. Apakah urang dek ngabangun neraka mawa suluh ti dieu berbagai permaksiatan nu ku urang dibangun, atau urang dek ngabangun surga melalui ibadah, terserah. Eta bakal aya arana diserahkeun ka urang kabehan. Nah ngan sing hade urang salila hirup hiji nu paling istimewa hirup mah ulah ngadoakeun jore ka batur teh eta. Lamun geus bisa ulah ngadoakeun jore ka batur geus wali teh. Ulah ngadoakeun jore sama sekali bagus bae geus. Kumaha Allah bae. Jelema nu mantak diangkat jadi nabi, nu mantak diangkat jadi rasul lantaran genna teh geus jelas nyana teh istimewa. Nu mantak diangkat jadi wali lantaran nyana teu pernah ngadoakeun goreng ka batur. Mantak Allah pernah nanya ka malaikat Jibril, nun Gusti, mun maneh dijadikeun manusia ku kaula, maneh da kumaha ibadahna? Ih Gusti atuh nyangakeun sadaya-daya atuh abdi mah jadung Gusti teu terang nanaon. Adapun ibadah jeung teu ibadahna ge atuh kumaha Gusti bae. Bagus, cek Gusti Allah. Tetapi lamun maneh ku kaula dijadikeun manusia, ndek kumaha ibadah maneh? Pilihan maneh heula. Hiji abdi mah ndek beberean bae moal eureun-eureun. Dua, nomor kadua kula mandek nulungan bae salila hirup kaula. Tilu kula mah ndek mengabdi bebeneran ka Gusti moal aya jang abdi. Nomor kaopat, nomor kaopat abdi mah teu hayang ka sorga, teu hayang ka neraka. Tah opat perkara abdi mah. Tah Jibril nu mandat maneh dijadikeun Jibril ge ku kaula lantaran boga kahayangna seperti eta. Lamun urang tah mun urang nuturkeun seperti eta, urang ge ongkos malaikat Jibril. Minimal ganti ngaran Jibril lah. Tah eta hebat malaikat Jibril. Salila hirup kula mah ndek beberean bae. Bukan waret tak boga niat dek beberean teh pan ieu mah lain hayangna dibere. Ih teu meunang manggih nu sugih.
asal mangin nusugi bae haju bae nyieun bae nyen proposal bangkawar aja sih nah ieu urang ulah ngadoakeun goreng baheula di Mesir aya hiji sepasang ustaz jeung ustazah magahan ngaji susah suami istri susah ma'isyahna kahirupanana ngan boga kotok-kotokna hiji endogan isuk jual endogan jual eta bae ma'isyahna tanyana mah geus teu boga naon deui pagaweana ngan magahan ngaji tetapi nyana bisa seserian jeung pamajikanana lempang indah teu pernah bae kadeuleu pasentrok teh teu pernah pan urang mah di jero mobil ge teu nanya jeung pamajikan hareudang ke jero AC mah AC hareudang sial teh urang curug tolol ieu teh boga nanaon tapi bangunan teh adem ayem ya Allah eta indah aja serta imah tangga kos kitu teh susah tetapi kadeuleuna halimpu nu ngaraji loba ayalah pamalingan hasud cek babaligan ieu ustad bangunna teu pernah bentrok cek kene paling ku aing kotokna teh emang pamalingan mah kos kitu intip pas isya paling bawa isuk-isuk teh ngajual endog teh kan si kiai di deuleu bebeja eueuh cek pamajikanna ka kotokna ge eueuh kotokna eueuh boro-boro ngajual endog urang kotokna eueuh jangan ku salaki deh eueuh geus seserian kabeh ge atuh meureunnan kotok-kotok nu Allah dicokot-cokot nu Allah ku Allah atuh urang lagi atuh nu Allah ieu lang ge urang paeh ku Allah heulah ka cenah geus lah urang mah poe ieu ulah dalalahar ka lah ngeunaheun teh ngadenge kitunya asana tiis teh ka hate ngeunaheun malah aya di curug moal oh sim jeleger atuh aduh jianana jandela peupeus hiji bae mah ya Allah ya Rabbi masyaallah geus tenang tentrem lantaran jelema mah lamun pasrah ka Allah janji Allah bakal ditaekeun bakal diangkat diisuk doang ka lohor ka asar masyaallah begitu asar aya deui nu mere kotok cak sakawal mah 10 cak sakawal mah 100 nya mah geus tenang-tenang bae tinggal pamalingan ku ari cek pamalingan teh aing lah sia ustad tinggal ustad pencit bae sia kotok dipencit bismillahirrahmanirrahim maling ge biasa mencit kotok mah bismillah nu anehna begitu kotok dipencit bulu-bulu kotok kabeungeut narempel jararadi kabeh jadi beungeut teh ieu pinuh ku bulu masyaallah cabutan jadi deui harita keneh cabutan jadi deui ka dokter terus diberesa deui jadi deui geus ka dokter terus ka kokolot geus cabutan jadi deui kadukun jadi deui ramuan geus diinum geus jarah di eta jadi bae ayeuna kan nyana bingung ieu bulu kotok jadi bae sakeneh ayeuna nanya lah nyana ka Ba'dul Arifin mun ceuk urang mah wali ahli Allah datang nyana ka dieu Waalaikumsalam naon kula maling kotok kiai sia teh ya kiai dipaling maksudna ceuna teh lah ulah halalin puting be tak kiai ayo ieu barang dipencit di bulu kotok ka dieu ka beungeut geus ka dokter geus ka dukun geus ka nu bisa ramuan jadi deui nah ieu kudu ngae cenah keneh istikharah si kiai teh ka Gusti ieu mah penyakit moal cager lamun lain didoakeun jore kudu dipalingna
lamun nu maling lamun nu dipaling ngadoakeun goreng cager, lamun encan ngadoakeun goreng mah ieu terus datang ka pae mah cager-cager. Masya Allah, itu mah hiji sakitu bae geus. Geus atuh kitu mah ngutus jangan ngutus supaya ngomong jore Kiai. Lain kiri lain boga kotok, boga. Tapi kotok ka mana? Maling. Nyaon teh nu malingna? Atuh henteu. Kula lamun ngabejakeun nu maling mah isteu kudu. Henteu ieu mah kieu Kiai maksudna ieu aya geus nyaho makan Kiai deuk kumaha tah deuk kumaha. Atuh doakeun bae doakeun supaya ku galede ulah. Sial Kiai hese jasa cek. Hese jasa Kiai. Masya Allah, terus isuk datang deh ke ibuna, Bu Haji, jadi lain boga kotok, boga, cekena. Itu hari, anu maling, cekena kotokna. Nyaon teu nu malingna? Eta urang dia sebenarnya, lah urang mamandege kajian gerak Allah. Lain kitu bi. Aya geus kajauhan mah panu malingna bisa dipanggil, bisa dinasehatan atau kurang bisa dicarekat. Ulah nyana nang Allah. Lempang nage nang Allah, maling nage eta teh menang gerak Allah atuh kumaha Allah bae. Ngagedean buluna. Lain cager. anu diutus dicarekan goblok sia. Kamari mah teu paranjang kieu cagena ya. Asal beuki bagus bae bulu manjangan. Ya Allah ya Rabbi geus datang deui ka dieu teu daekeun ngadoakeun goreng. Masya Allah eta kiai kuat biasa. Kuat. Akhirnya meleh deet ngana datang tadinya. Waalaikumsalam. Isa. Kula nu meuli kotok. Kotok say. Kotok kiai. Oh, Masya Allah. Atuh masalah meuli kotok kok. Bulu udah jadi kadinya. Ya iya. Jadi kula geus ka mana ieu teh cager-cager. Nah ieu mah eueuh deui jalan cek kiai anu di anu hiji-hijina cara supaya cager lamun kiai ngadoakeun goreng ka kula ya tuh kula mampu ya kena ngadoakeun goreng mah teh jeger ka Allah nang Allah manjangan deui nyana sujud di dinya artina ieu mah doakeun goreng ge supaya jadi obat bae ieu mah kula mah doakeun goreng kula deuk kumaha tah kumaha nu penting kula cager. Dia mah ngadoakeun goreng ge lain naon supaya kula cager bae. Akhirna nyana merenung ka Gusti Allah demi kecageran. Akhirna nyana ngadoakeun goreng. Maksudnya mah supaya cager, henteu aya naon di hate. Jang nyageurkeun. Ya Allah ya Rabbi. Hamba Gusti nu maling kotok kula anu kula ieu teu pernah ngadoakeun goreng, makin kula teu ngadoakeun goreng makin panjang buluna. Karunya kula ya Allah ya Rabb. Ieu jelema nu maling kotok nyanggakeun sadaya-daya kula tresep jasa sabarama dipaling ku jelema ieu atuh baleslah Gusti sakumaha pagawean jelema anu maksiat harita kene cager cager spontan kiai kotokna paraeh kabeh anu tadi teh nang pamere teh lantaran ngagonekeun goreng ngadoakeun goreng paraeh kabeh kotokna dibales tuh jadi eta teh sebenarnya namanya embu ngagondogan eta mah sakadar ngobatan. Nah ieu konsep hirup urang deuk jadi kiai deuk jadi pedagang deuk jadi pemerintah TNI deuk jadi polisi deuk jadi naon bae hiji bae ulah sok ngadoakeun goreng ka batur insyaallah geura indah jasa jah hirup atuh kudu jadi kiai. Untuk kuda jadi kiai kanjeng Nabi berhadapan jeung panglima perang apakah kanjeng Nabi nitah eureun ka panglima jah henteu kanjeng Nabi kapanggih jeung polisi askar apakah kanjeng Nabi titah eureun jadi askar henteu kanjeng Nabi kapanggih jeung petani sugan kanjeng Nabi nitah eureun tani nah henteu kanjeng Nabi kapanggih jeung pedagang sugan kanjeng Nabi nitah eureun dagang nah henteu ban kanjeng Nabi mah mangga kabeh nu penting takwa ka Gusti Allah sebab etalah bekal jang bahan balik ka lembur nu asli. Urang jadi polisi sing jadi polisi nu takwa sebab polisi ge bakal paeh. Urang jadi TNI sing jadi TNI nu takwa sebab bakal paeh.
urang jadi pedagang lalu takwa sebab bakal paeh. Urang jadi kiai lalu takwa sebab bakal paeh. Di kiai kalau banu teu takwa. Kiai. Jadi itu di Lampung. Di Lampung mah teh. Sarua, KTP-na orang pondok eta. Sarua. Nah iyalah. Jadi urang kuari berusaha jadi jelema anu takwa ka Allah dengan posisi anu geus diatur ku Gusti Allah. Kula sok dongeng di zaman Tuan Syekh Abdul Qadir. Aya seorang tentara datang. Waalaikumsalam. Cek tentara. Kula kabita jasa ka Tuan. Ai kitu. Asana ngeunaheun jasa hirup Tuan mati majlis ka masjid ka imah. Di majlis ka masjid ka imah. Ngaji zikir maca kitab ngaji zikir ngeunaheun amat ai maneh naon ulama ieu keur perang melawan tentara Mongol di perbatasan. Tuan Syekh Abdul Qadir langsung tungkul tangga seuri cek Tuan Syekh Abdul Qadir buat teuing ka sorga heulaan ente daripada murid-murid kula. Nyana kaget kok bisa gitu. Masyarakat Baghdad bisa tenang lantaran anjeun ngahalangan musuh-musuh. Dengan anjeun berjibaku menghalangi musuh, yai, pedagang, umat tenang dengan memberikan ketenangan bangsa. Anjeun leuwih ti heula ka sorgaan. Tuan Abdul Qadir geus ulah eureun jadi polisina. Geus ulah eureun jadi tentarana, nu penting tentarana lillahi taala. Nganeangan coba ge di Indonesia tentara nu lillahi taala. Coba neangan anu polisi anu tasawuf. Atuh aya loba henteu. Aya polisi nu tasawuf anu digeleng kahujanan kitu, polisi tidur. Itu aja akhirnya tentara balik deui ka ditu dengan semangat anu tinggi ngebejaan ka prajurit-prajuritna jeung ka rekan-rekanna bahwa ternyata jalan surga lain sekedar masjid, jalan surga lain sekedar kholwah di gunung, jalan surga korenganan urang nenangkeun pikiran bangsa umat urang leuwih ti heula cek Tuan Syekh ka sorgana. Di atuh kuari kiai bisa cicing di majelis ieu nu ngabangun majelis saha? Pedagang di mana? Bisa tenang urang ieu tah nu pangheulana anu bakal boga pris di akhirat engke ieu tah nu nenangkeun kiai ngaji di majelis teu kahujanan teu kapanasan kan ditanya kiai ya naon gawe di dunia ngaji di mana ngajina majelis kahujanan teu henteu panasan teu henteu nang saha ngabangun nang bos mana bosna panggil tah. Nah iyalah bos bisa nenangkeun ngaji kiai teu kahujanan teu kaanginan teu kapanasan maka kuari ulah warga kiai anu ka sorga bos heula ka sorga atuh bos heula ka sorga kiai mah malah mah posewan ka neraka. Ieu bisa nenangkeun ngaji bisa nenangkeun bangsa dumantak lamun bener jadi bupatina gede ganjaran. Lamun bener jadi gubernurna gede ganjaranna, lamun bener jadi tentarana gede ganjaran, lamun bener jadi polisi gede ganjaran daripada jadi kiai ngariungan hayang berkat doang sih kasih. Siksaeun Allah ieu jelema. Atuh, nah gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Posisi urang ulah dirobah sebab eta nangatur Allah pasti tergantungan menyangkut anan hikmah, aya hikmahna. Geus urang ala hikmah anu penting posisi urang di mana jadilah nu bagus jang bekal jaga balik ke alam barzakh. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kos kitulah sepanjang hirup urang lamun ngadenge zaman Belanda, terus zaman Inggris, zaman Nippon, kemudian zaman kemerdekaan, kuari zaman kieu bae zaman terus bae ketenang ke kacau ke hareda ke tiis ke mahmud ke depisit atuh kieu bae bantak hiji jelema nu tentremah jelema nu deukeut ka Allah urusan kahirupan dunia mah diaturna ku Allah geus urang serahkeun ka masing-masingna
nu penting urang aya dina ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Urang doakeun negara urang mudah-mudahan jadi negara nu tentrem. Pemimpin-pemimpin urang dibere araradi, dibere jalan lujur, ekonomi supaya mapan deui, politik supaya stabil deui, pendidikan supaya mapan deui. Doa nu kadua mudah-mudahan almarhum almaghfurlah Kiai Haji Abdul Halim di jero kuburna dihampura dosana, dilegakeun di kuburanana, dicaangkeun di kuburanana, dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah. Kitu kede Muhammad Ridwan sami-sami mudah-mudahan aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Dulur-dulur urang kabehan, bapak urang, bapak kolot urang, anak urang, tatangga urang geus ka alam barzah, sami-sami urang doakeun mudah-mudahan dihampura dosana, dilegakeun di kuburanana, dibere kana kanikmatan kubur ku Gusti Allah. Urang nu geus hirup keneh mudah-mudahan husnul khotimah, balik jaga ka alam barzah di akhirat urang aya di bawah naungan bendera Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakitu bae ala kadar mau izoh dina malam ieu renungkeun ku urang kuari keur ngumbara bakal balik ka lembur nu asli. Imah nu kuari imah sementara, nu asli imah urang di kuburan nu eueuh lampitan, eueuh asean, eueuh kamaran, eueuh sakitu da. Tetapi urang bakal balik ka ditu dibarengan ku amal urang. Bangunlah sorga ku urang melalui ibadah-ibadah urang. Tambahan ku keyakinan anu optimal supaya bener-bener mencrang hate urang nempo ka alam akhirat.